Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nabiyya haqqan nabiyyin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakunu fi haqqi sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairal umuri awsatuha wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaniha. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisabi wal adab. Al-hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim amin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jadatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inzal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tipayun daya kecap anu megah anu pantes diucapkeun ku jalmi doibah iwal dimanjatkeun puja kadat Allah anu maha kawasa. Oge puji kadat Allah anu maha suci sinareng syukur kadat Allah Rabbul Ghafur. Al-mutasifu bikulli kamalin wal munazzahu an kulli nafsin. Nyatana dat anu ngagaduhan sifat kesampurnaan sinareng lubar atanapi bebas tina sifat kakirangan. Oge salawat miwah salamna ay makrunan bi ta'dim. Mudah-mudahan ya Allah urang sanggakeun ka junjunan alam baginda urang sadayana nyaeta pimpinan sakabeh nabi sehingga disandang gelar Sayyidul Anbiya. Pimpinan sakabeh rasul anu disandang gelar Sayyidul Mursalin, sinarang pimpinan sakabeh makhluk anu disandang gelar Sayyidul Makhlukat, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, para syuhada, para solihin, para ulama, malah mandar dugi ka urang sadayana anu salaku umatna anu turut tumutkan ajaran mantena. Sinarang mudah-mudahan urang sadayana sing kenging sapati mantanana safaatul udma engkin yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satajan sim abdin raskeun kena saalit cariosan nyaeta bade ngadoakeun heula nyaeta doa anu pertama disanggakeun ka akhinal kiram dulur urang sadayana anu mana dina denget ieu mantanana kapawancenan tugas ngolah waktunya ngatur acara tegasna nyaeta MC namina. Mudah-mudahan ya Allah ieu mantanana sing dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah, sing dijemarkeun milik rezekina, sing dihasilkeun dina murih ilmuna. Oge mudah-mudahan upami misalna tambatan hatina tos aya di depan mata sok sing didohirkeun, sing dicakeutkeun ti ayeuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sinareng doa anu kadua wabil khusus ka Syekhuna Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah Ciwangi. Ya Allah, hayu orang doakeun ku orang sadaya sabab naon? Sabab memang benerlah nya. Memang benar orang tua orang, ibu rama orang anu ngalahirkeun dohirna orang. Tetapi na
ari guru lah anu ngalahirkeun non anu ngalahirkeun batina urang. Sok urang doakeun urang sadaya mudah-mudahan ya Allah ieu mantenana sing dipasihan kasehatan sinareng yuswa anu panjang tur barokah. Amin. Ditambah-tambah milik rezekina amin. Ditambah-tambah ilmuna sinareng mudah-mudahan ya Allah sing dipaparinan kasobaran dina ngadidik nu janten santri-santrina sinareng mudah-mudahan naon nyaeta turunanna putra putrina sing jindadenkeun putra putri anu soleh tur solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sinareng doa anu terakhir nyata disanggakeun ka urang sadayana nya nu aya di ieu tempat. Mudah-mudahan ya Allah orang sadayana da dina tahap murih ilmu, mudah-mudahan naon rupi cita-cita sinareng pamaksadan urang murih ilmu sing gera-gera dikobol kudat Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Sandrin wasantiat rahimakumullah. Hapunten nya satu acana da salaras nama abdi mah teu tiasa. Masih keneh ahli dakwah nampaknya di depan mata tos aya ahli dakwah hungkul. Namun imtisalu bil amar khairi minal ahsan ahlak wal adab. Ini perintah sebaik-baik perintah insyaallah lebih baik tinimbang ahlak dan juga adab. Mudah-mudahan yang sadaya sing jantan kabarokahan khususna Kang Osim abdi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sandrin wasantriat rahimakumullah. Tong milang-milang alitna ieu acara kusabab ieu acara macan acara mingonan. Acara santri acara anu biasa muhadorohan ngan saukur pelatihan supaya mental kuat lain coba sok ilik-ilik di tapakuran ku urang timimiti ieu acara dikurungi nyata ku tabligul islamiyah anu puncakna ayeuna nya ti kawit naon tawassul doa isol doa ka karuhun-karuhun urang teras dilajengkeun kana wahyu ilahi pembacaan Al-Qur'an teras tadi diiringi ku para solawat nya ku solawat ahli solawat tuh kacida pohara ieu barokahna nya sabab naon saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti dina kitab I'anatul Talibin ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul bi ila wahabathumul malaikat wa tawaffawna bin nur. Teu pati-pati di hiji tempat, teu pati-pati di hiji imah, arek madrasah, arek majlis, arek masjid jeung sajabana bila mana di bacakeun maulid rasul nya bila mana dibacakeun riwayat Kangjeng Rasul dibacakeun sholawat ke Kangjeng Rasul maka pirang-pirang malaikat berbondong-bondong turun ka eta tempat naon ngaduakeun ka eta jalma nu hadir di eta tempat maksudna naon ngaduakeun di dinya nyata pangentakeun hampura pikeun jalma nu hadir di eta tempat henteu nyampe ka kitu malahan aya nur cahaya rahmat Allah taala nyakseni muter ngurilingan eta tempat nyakseni sahawe jalma anu mika cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ieu jadi wasilahnya urang kenging sabat mantenana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab naon kaunggulan sholawat urang terangkeun sabab Kangjeng Rasul pantos ditaros kudat Allah taala kumaha pertarosan dat Allah taala ja'altus samai wa ma fiha liman ya Muhammad ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Saudat Allah taala naros ka Kangjeng Rasul he Muhammad ari kaula nyiptakeun pirang-pirang langit nyiptakeun pirang-pirang bumi pikeun saha ya Muhammad kumaha walaran Kangjeng Rasul wallahu a'lam. Mung Allah anu langkung ina mung Allah nu langkung tahu mangka diwalar kudat Allah taala laka ya Muhammad kami nyiptakeun pirang-pirang langit pirang-pirang bumi sareng isina nu aya di langit jeung bumi eta pikeun salira ya Muhammad ya eta pertarosan dat Allah malahan aya di pertarosan dat Allah taala naroskeun tentang datna tapi puntennya sanes maksudna dat Allah taala henteu uninga Allah langkung uninga naon hikmahna ieu teh supaya didangukeun ku makhluk-makhluk Allah taala. Kumaha pertarosan dat Allah taala wa ana liman ya Muhammad ari kami Gusti pikeun saha ya Muhammad. Kumaha Kangjeng Rasul ditaros kitu ngageter Kangjeng Rasul panas tiris Kangjeng Rasul maka kumaha walaran Kangjeng Rasul wallahu a'lam. Mung Allah anu langkung uninga mung Allah anu maha tahu. Maka diwalar kudat Allah taala wa ana liman yusolli alaika ya Muhammad ari kami adalah Gusti pikeun hiji jalma anu maca shalawat ka salira ya Muhammad.
Tuh matakan sok orang agungkeun Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Rasul, orang agungkeun sholawat. Sabab naon sanes Kangjeng Rasul anu butuhun kena sholawat urang, tetapi urang butuh kena syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya gitu. Ayeuna malahan mah kumaha ningali ku akhir zaman ayeuna para ulama, para habaib didolimi, dikriminalisasi. Tah ayeuna waktuna urang berjuang na kumaha urang sok jaga ulama-ulama urang, sok jaga ulama-ulama urang tong sampai ka beunangnya ku hal-hal anu kitu ku orang-orang anu tidak bertanggung jawab. Sabab naon aya penerangan bahwa upami misalna duriyah Kangjeng Rasul tos teu aya maka bakal sakedeung di deg kiamat. Mara jaga duriyah Kangjeng Rasul. Saha duriyah Kangjeng Rasul? Para habaib. Para habaib datiyah turunan Kangjeng Rasul, darah nu aya di para habaib aya darah Kangjeng Rasul ya. Sok jaga ulama urang, kunaon make kudu cinta ka ulama? Karena ari ulama eta adalah warisan Kangjeng Rasul. Al ulama'u warasatul anbiya, ari ulama adalah warisan Kangjeng Rasul. Nya naon anu diwariskeun ku Kangjeng Rasul? Al ilmuna nya. Sok jaga ku urang ulama urang, jaga ku urang habaib urang. Ya, ku zaman ayeuna namanya masyaallah eta cara Yahudinya jangan ngancurkeun Islam secara perlahan-lahan, secara lantip jeung otak batur mbah. Ya. Ulama oge tiasa nyafaatan ka urang. Malah ngudag kena hadis tadi. Idza kana yaumal qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adab. Saur Kangjeng Rasul bila mana ditemukeun di poe kiamah maka bakal didatangkeun 4 golongan digigireun pantos surga tanpa ningali hisab amal jeung siksa. 4 golongan eta teh. Anu mana nu 4 golongan? Al awwalu al alimul ladzi amila bi ilmihi. Anu pertama nyata jelma anu berilmu anu amal kena ilmuna. Eta anu pertama. Anu kaduana al hajju ladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Anu kaduana jalma anu tos ngalaksanakeun ibadah haji anu geus balikna eta si jalma misalna contohna balik di Mekahna terus langsung ka bumina eta si jalma tara ngalakukeun amal anu goreng. Tegesna disebatna haji makbul atau mabrur. Anu katiluna nyaeta asyahidu kutila fil mu'rikati, jelma anu mati syahid anu terbunuh dina waktu perang Rokat. Sarang anu terakhir anu kaopatna as-sahiyul ladzi tasaba malan halalan wan faqahu fi sabilillahi bi ghairi riya. Tegasna jalma anu bager, jalma anu berehan ya, anu kasab amalna dina hal atau dina perkara anu halal kasab amalna nya. Terus didinya teh sok nganapakohkeun si jalma eta teh kena sebagian hartana di jalan Allah, tegasna jalan anu diridhoi kudat Allah taala tanpa aya sifat riya. Nya tuluy kumaha eta nu 4 golongan perebutannya, perebut berdebat hayang paheula-heula nya asup ka surga, hayang pangheulana cek anu sahid aing pangheulana nya. Terus cek jamaah haji aing pangheulana nya kumaha? Maka dat Allah taala uningaeun terus ngutus ke malaikat Jibril, Jibril buru maneh turun tu ka hiji tempat ya. Turun tu aya 4 golongan di lawang surga perebut hayang paheula ka surga asup pangheulana nya. Maka turun eta malaikat Jibril tuluy nanya buru cenah hukuman saudat Allah taala hukuman kumaneh Jibril bahwa eta jelema parebutan hayang pangheulana asup surga. Ditaros ku malaikat Jibril anu pertama keuna nyata ka jalma anu mati syahid. Kumaha pertarosan malaikat Jibril? Ma amil tapi dunya wa anta turidu duhulal jannati awalan. Sur malaikat Jibril, karena naon, karena amal naon anjeun pas waktu di dunia sehingga keun anjeun hayang pangheulana asup ka eta surga. Diwaler ku syahid, jelma anu mati syahid, kutil tu fil mu'rikati. Ya Jibril, ari kaula teh nyata jalma anu terbunuh dina waktu perang Rokat. Terus kumaha? Malaikat Jibril narosti, mimman sami'ta sawabas syahid. Nyati saha anjeun apal kena ganjaran mati syahid? Maka diwaler ku eta syahid, minal ulama, ari kami eta
apal kena ganjaran mati syahid teh nyata ti pirang-pirang ulama. Teras naros deui malaikat Jibril, ihpadil adab la taqdum ala muallimika. Kudu ngarasa anjeun kena adab tata krama. He syahid bahwa anjeun eta kudu ngaraksa kena adab tata krama, ulah miheulaan anjeun ka jalma anu ngawurukan ka anjeun. Tah eleh we nya. Gugur debat anu pertama nya eleh syahid teh ku malaikat Jibril. Teras langsung malaikat Jibril nuju ka jalma haji nya. Sami pertarosan nama sami sil kitu. Amal naon disebutkeun haji ti saha anjeun menang apal kena ganjaran haji ti ulama eleh kudu ngarasa adab tata kramanya. Terus deui pas anu katiluna nanya eta ka syahi jelema anu berehan. Ah contoh mah di dieu mah panitia we nya berehan tuh aya ududna aya kopina. Nah kitu. Nya anu berehan kumaha sami sil tiga tadi ti saha amal naon jeung ti saha ngarunguna eleh keneh eta jelema anu berehan. Keukeuh meunang di dinya ulama. Ulama anu meunang teu bisa ngelehkeun kabeh oge ti ulama sumberna madak sok jaga ku urang ulama urang nya. Tapi kumaha eta ulama bisa ngahujjah langsung unjukkan langsung kadat Allah taala ilahi ma hasaltul ilma illa bisahawati sahi wa bisababi ihsanihi. Suruh ulama ilahi he pangeran kaula Gusti moal hasil kaula kena ilmu angin kalayan kabageurana eta sahi angin kalayan ka kusabab kabagusanna eta sahi ya dibelaan jelma anu bager anu berehan ya ku ulama. Terus kumaha walarandat Allah taala sodaqul alim bener anjeun alim bener anjeun. Maka langsung dat Allah taala ngagero ka malaikat Ridwan, ya Ridwan iftah abwabal jannah. He malaikat Ridwan hayo buru buka lawang surga tuluy asupkeun eta jalma anu berehan tegasna syahid teh saenggeus eta asupkeun saenggeusna nya. Tah eta sasawiosna ulama dinya bisa engke ge nya patan ngahujjah engke ngabelaan ka syahid nya. Matakan sok ku urang hikmahna naon nu kahiji sesuai tadi jeung coret dina Al-Qur'an mangja bil hasanati falahu asyru amsalihha sajalma anu ngalakukeun atau migawe ngadatangkeun hiji kabagusan mangka dibales ku 10 kabagusan. Tah tadi lempeng jeung coret di dinya nya. Malahan ku ulama di dinya dihujahan dibelaan gitu. Ya da teloba bating lah ngabahas malieur sakitu oge da teu konsepnya. Da sakudur mah da panitia mah entong ti dituna oge ngan ku sabab dararemo barudak lin demo buruh nya ieu mah demo. Da kumaha deui meureunnan. Ya. Tapi sok mudah-mudahan sok sanaos kitu nya ieu nyaeta wengi tadi teh entong nganggap licik nya tong nganggap cilik atawa leutik kena ieu naon riungan urang. Tah sakitu poharanya pohara barokahna ieu riungan urang teh tong nganggap alit tong nganggap biasa ieu mah meureunnan sakedar ayeuna pelatihan atau kumaha tapi geuningan lamun diudag-udag kurang kena coret mah ieu teh sakitu berhargana nya mulyahna. Tah mudah-mudahan naon rupi kabarokahan dina wengian ieu sing dikocorkeun wabil khususnya ta ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sinareng mudah-mudahan wasilah riungan urang sadayana sing kenging hampura dat Allah taala rumaosnya umat Kangjeng Rasul kamari dibahas dina kitab Madarij nya. Nah kitab Madarij anu bahwa dina ti kabul ahbar upami telepatnya tentang kolam dat Allah ningantina nurna teh sebagian nurna kadituna next kena kolam nuliskeun pikeun sakabeh umat para nabi timimiti Nabi Adam dugi ka Kangjeng Rasul man atau Allaha daholal jannah wa man asallaha daholan nar nya pas karepnya pas arek nuliskeun wa ma ansallaha pas ka umat Kangjeng Rasul kumaha aya hitop tidak Allah taala he kolam kudu boga adab tata krama anjeun ulah nuliskeun kitu ka umat Kangjeng Rasul mah kumaha atuh eta ngageterna kolamnya kuat kapecah cenah eta kolam teh umat Kangjeng Rasul mah tuliskeun ku anjeun cenah kolam umat Kangjeng Rasul mah ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Umat Kangjeng Rasul adalah umat anu gede dosa nu gede dosana tetapi naon ari pangeran ari Gusti adalah anu loba hampurana.
Tah eta salah sawios kautamaan kaistimewaan jantan umat Kangjeng Rasul. Sinarang mudah-mudahan urang sadaya sing diangkan umat Kangjeng Rasul, sinarang urang sadaya sing kenging sapati mantanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah sakitu nu tiasa dipikahaturnya kendae da ieu menu penting mah aya wakil we ti panitia nya lubar bati kewajiban ari geus kieu mah. Ya mudah-mudahan sok sanaos salit sing aya manfaatna wabil khusus kabarokahanna kanggo sim abdi oge umumna kanggo urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Intahal kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.